Ayah hiji lembur leutik kurneunang katuahna kandang. Di eta lembur ayah hiji bujang ngora tapi siga kolot pangawahanna mancengkan. Namina Boncel. Dina hiji poe paso sore, si Boncel karek pisan datang ngalih. Ujug-ujug dicarekan ku gununganna. Tingalina eta balata keneh dianggep wae. Teu acan juragan, kapan abi nembe dongkap ngarit? Ngalawan maneh teh kadunungan. Tina oga bade dibersihan tok make nyarekan atuh. Ah, dasar meulid. Nah aja tina bala meh kuda napaenya. Bari si Boncel disundrungkeun tepi ka ti kusruk. Action. 1, 2, 3. Parah jeung disiksa ku gununganna nu beungis. Bakat tingku arang, si Boncel inggih di lembur eta. Meunang sababaraha poe si Boncel turun gunung ninggal gunung. Dina hiji poe di kajauhan ngareng aya lembur. Boncel katida atohna. Harta Boncel kasalatan kaki tuntunna milungan cangkang di patok. Kudu ka warung langsung diusir. Kali itu ini kong cicing di dieu. Ini Boncel tuluy indit muntang kana pada tidur. Ambil itu ya, terus pergi. 1, 2, 3. Jalan lagi. Solongkrong Boncel ngadeheus. Upami bade nganggo keneh pigundaleun, abdi sanggem. Atuh aduh daek mah. Urang mana maneh teh? Tebih rorompok mah di kandang wesi. Harita si Boncel cicing di bumina juragan kapala. Si Boncel awakna jadi lingsig. Teu kurang dahar tara disiksa. Si Boncel sok diajar nulis jeung maca. Lila-lila jadi pinter nulis jeung maca aksara Sunda. Si Boncel dipundut jadi juru tulis. Terus diangkat jadi Bupati Caringin. Kacaturkeun harita anjeunna nuju moyan di taman kadaleman. Teu lila jol aya pangiringna laporan. Aya naon euy? Ceuk dalem Boncel. Pangiringna ngajawab. Aya tamu juragan ngangkenna ti kandang wesi. Saurna anjeunna nuju milarian putrana anu jenengan Boncel. Naon? Kacida reuasna dalem Boncel teh. Gancang bae muru ka padaleman nepungan tamuna. Ari breh nyampak aki-aki jeung nini-nini. Kaciri ti lemburna teh papakean kacida basajana. Awak geus kacida rang kebongna. Tayohna lantaran hirup sangsara. Mamawa bubuntelan butut teuing naon eusina. Ras dalam Boncel kana lalakon hirupna. Manehna baheula kabur ti lemburna lantaran teu betah dicarekan wae ku dununganna nu sok nitah ngarit. Batan ngabatin manehna tuluy indit. Teu bebeja-bebeca ajan ka kolotna anu hirupna kacida sangsarana. Susuganan di lembur batur pinangguh jeung kasenangan. Kaburna nepi ka Cianjur. Dalam Boncel digawe jadi tukang bebersih istal alias kandang kuda. Kagungan juragan kapala. Lantaran dalit jeung budakna juragan kapala tur disina ngabaturan mun keur diajar. Dalam Boncel nepi ka bisa maca jeung nulis, malah bisa nyieun surat sagala. Nempo kapinteranana juragan kapala ngangkat dalam Boncel jadi juru tulis. Dasar nasib kudu mujur. Karirna tuluy nanjak. Jadi kapala gudang, jadi pati, malah antukna jadi dalem dicaringin. Ke. Kitu gerentes darem Boncel. Bisa jadi ieu teh indung bapa aing nu baheula ditinggalkeun. Tapi lamun aing ngaku yen ieu teh indung bapa aing, nyarek disimpen di mana ieu beungeut. Meureun ceuk batur teh. Dalem nu majar menak, horeng anak jalma susah ti lembur. Cilaka. Ari si Aki jeung si Nini barang nempo rarai dalam Boncel teh geus teu sak deui.
Mun eta teh nya anakna, nu matak si Nini langsung ngarontok. Ujang, anak emak. Tapi sakilat dalam boncel ngagiwar, pokna tegeg. Heh Nini, Aki nya saha maraneh teh? Wani-wani rek ngarontok dewek. Dewek teh dalem nyaho. Si Aki jeung si Nini colohok, teu sangka dalem rek kasar kitu. Pok si Aki nyarita leuleuy. Kasep, sanajan bapa geus lila teu panggih, da moal asa kapalingan tetempoan. Mun hidup teh putra bapa jang jeung emak. Dalam boncel ngareret ka para pangiringna nu colohok mata simeuteun. Harga dirina asa dihina, pokna sugal. Aki, di mana teuing aya dalem boga kolot sangsara model maraneh? Ayeuna indit. Indit. Teu sudi aing boga kolot kawas aranjeun. Barina langsa si Aki jeung si Nini ninggalkeun padaleman. Ret deui ka dalam boncel. Nu ngabedegan nulak cangkeng. Duka ngaleos ka mana si Aki jeung si Nini teh. Da ku dalam boncel teu dipalere deui. Meureun asa kalepasan omong ti poe ka poe dalam boncel jadi loba nguyung. Awakna beuki begung. Da kana barang dahar oge kurang. Antukna brek gering. Diriung-riung ku para pangiring. Tinu kulitna bijil kesrek nyaksrak ka saawak-awak jeung ateul ka bina-bina. Waktu gering beuki parna. Taya deui nu disambatna iwal indung jeung bapana anu boa di mana ayana. Ma, Bapak, abdi hampura.